Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Wilujeng tepang deui ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan. Dina acara Dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun hiji jejer cariyos. Dina jejerna nyaeta Jurig Karuhun. Hasil karangan Kang Yuda Karana, garapan simkuring Mang Acil Gentrasuara. Tepang dina bagian anu ka-14. Kumaha lajengna ieu cariyos? Sumangga wilujeng sasarengan. Dawagan. Nurdin si Kojot katut ka Hamid. Kacida bingungna dina waktu eta. Naon anu kudu ditangtukeun ku maranehanana tiluan? Naha kudu nulungan layon Ki Juminta atawa nalingakeun jeung nalungtik naon anu geus kajadian di luar. Kitu ceuk pamikirna eta tiluan. Dina kayaan keur kitu, pok Hamid harita teh nyarita. Aduh, kudu kumaha atuh Kang? Cing kira-kirana ieu. Naon anu paling alus anu ku urang dilakukeun ieu? Sabab saeutik henteu ieu masalah kudu bener-bener dituntaskeun, jeung ditulungan, jeung dipernahkeun, dipulasara ieu layon Ki Juminta ieu. Ngadenge pananya Hamid kitu. Nurdin ge sarua harita teh ngahulang sakedeung. Beda halna jeung si Kojot anu harita kalahka kakacak kana sirah jeung buukna anu cawid-wid. Kitu we meureun nya eta teh. Pohara. Lain peda arat teu kukutu eta mah nya. Tapi bakat ningku ngarasa bingung jeung tagiwur manehna mah. Angot pan si Kojot mah kaasup jalma anu gampang panik, reuasan, jeung gampang suak lamun manggih nanaon teh. Angot atuh harita. Pas palebah kajadian anu ayeuna anu bisa disebutkeun aheng. Geus kabayangkeun kumaha tagiwurna hate si Kojot, gempeurna jeung gugupna dina waktu eta. Si Kojot harita kumecrek bari jeung luhlah babasanana teh. Bari rampang reumpeng teu pararuguh, teu sirikna mah nyang hareupan eta kajadian manehanana teu sirikna ngompolan karep. Aduh kumaha atuh ieu euy? Kumaha atuh ieu aduh kira-kirana ieu? Alah. Uing masa asa teu sabaran ieu teh. Ke. Kumaha atuh ieu kira-kirana ieu? Cek si Kojot harita teh. Bari jeung ceuring cincat manehana mah samarampa. Atuh kalah kanambahan panik jeung rudet keur Hamid jeung Nurdin dina waktu eta. Kieu ayeuna mah lamun urang kudu ninggalkeun ieu layon Ki Juminta geus jelas pidosaeun gede urang sadaya teh. Anu kasebutna urang pangheulana manggihan. Nya pasti urang teh bakal jadi saksi.
saha anu pangheulana banggihan ieu kajadian nya meureunnan iwal ti urang tiluan daek teu daek wayahna eta mah tamaha urang jeung deui geus jadi kewajiban pikeun urang lamun saumpamana ngalakukeun tindakan cindak namah nulungan nya ku cara nu bisa dilakukeun ku urang tiluan we heulaanan kitu tah Cek Nurdin harita teh terus kumaha tuh ngeunaan kayaan di luar kapan urang ogenan sarua teh ditugaskeun pikeun ngajaga keamanan di lembur lamun pikeun ka urang diantep tangtuna urang sakabeh ogenan nya engkena anu bakal disalahkeun cing kumaha tah cek Kang Nurdin eta cek Hamid harita teh nempas kana omongan Nurdin Dah. Nya tuh kumaha tuh ya noh cai. Ya jadi bingung para sadaya sadayana pamiarsa sahumna manilong raraosan teh kana sirah kuring alah ieung aduh ampun cek si Kojot harita teh ilu nimbrung balik jeung nyekelan sirahna harita teh gandeng atuh Kojot kalau kamu pusing batur ilaing mah cicing ngajedog sia cek Hamid harita teh rada ambek manehanana ka si Kojot benar cicing jadi kalah kabingung ya nantukeun sikap kuring ogenan ya tapi anu jelas ieu dua nana ogenan kacida pentingna ieu anu ieu kudu dilakonan boh anu itu deui nya sarua cika hayang teh cicing atuh kan urang teh arek neangan solusina arek neangan cara jalan anu pihadeunana ulah kalah ka nambahan jengkel jeung kapusing Cici, anu jelas, ieu kabehanana ge penting. Nya urang meureunna nalingakeun keamanan lembur, nya urang nulungan ieu layon. Anu geus puguh jadi permasalahan ieu. Kitu tah. Kabeh ogenan kudu dilakonan. Nu itu komo anu ieu hariana. Lamun kitu mah geus we kieu atuh kumaha ieu lamun urang ngabagi tugas we lah ayeuna mah. Kuring anu bagian ngabejaan kanu sejen ngeunaan kaayaan di dieu. Hamid anu bagian nalungtik kaayaan di lembur sabudeurna bisi aya bancang pake buh kanu sejen deui pampang nama geus puguh ieu mah geus jadi korban ieu. Sedangkeun ieu lain Kojot. Wayahna ieu. Tungguan di dieu ieu. Nungguan layon Ki Juminta nya. Bebeujeuh maneh ieu kudu beunang diatur. Cek Nurdin harita teh. Atuh ngarenyag nya si Kojot teh. Adenge tugas model kitu mah manehanana. Angot sabot manehanana apal kabagean tugas nungguan jeung mulasarak layon Ki Juminta mah pan geus puguh tugas anu pangberatna keur manehanana mah da puguh kahiji manehanana mah borangan kadua-duana soak lamun nepikeun ka ditaringgalkeun ku babaturanana.
bener atuh. Teu adil kitu mah. Teu adil euy. Teu adil euy ya. Kang Nurdin mah mere tugasnya atuh nu bener atuh cing kahayang teh. Sok kitu ka kuring teh Mani sok kapan Kang Nurdin teh bager sore atuh. Nah, tuh jadi kieu atuh ka kuring. Nah, mani asana teh cing ulah kitu lah atuh. Kali-kali mah atuh lah tugas teh. Ulah anu berat-berat teuing atuh lah tugas teh. Kitu cenah harita teh ceuk si Kojot. Nurdin anu memang dendam ka si Kojot. Dina jero hatena mah seuri manehanana dumeh asa meunang kasempatan jeung jalan dina waktu eta. Teu bisa nolak ieu mah euy. Payahna we da beuneunan urang teh jalma sakieu-kieu na tita tadi ge tiluan. Sok ayeuna lamun ngagugulung arek nungguan. Layon ke Juminta tanpa urang ngabejaan ka warga anu sejena bari jeung nalingakeun lemur boat teuing anu jahatna masih aya keneh di lemur urang kudu ditalingakeun. Mudah-mudahan beunang meureunana kitu ulah nepikeun ka aya korban anu sejena deui kitu tah. Ieu teh ngahaja dibagi tugas tah tuh. Geus aya nama kieu. Pokona nama tugas geus dijieun. Urang kudu saged jeung sumanget pikeun ngagaweanana. Eta karek kasebutna jelema anu sajati. Numutkeun kana tugas jeung ikhlas ridho dina ngalakonanana dina sagala resikona tah eta teh anu disebut jiwa kasatria. Tah kitu Kojot. Kuring teu butuh alasan naon dina waktu ieu. Teu butuh Kojot. Pokona mah jeung teu hayang jawabanna naon, teu hayang jawabanna naon. Regepkeun ku lain tah. Pokona pek lakukeun ieu tugas. Masalah suka jeung teu suka, kuring teu hayang apa. Wayahna we eta mah. Ceuk Nurdin deui harita teh bari ngarengka. Hatena mah semu nyerenge manehanana mangih jalan pikeun nyekseukan ka si Kojot. Waktosna parantos nyekapan rupina dina bagian anu ka-14 urang dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Hatur nuhun kanggo sadayana. Insyaallah urang tiasa tepang deui dina bagian anu ka-15. Hapunten nu kasuhun sim kuring Mang Acil Gentra Suara insyaallah bari neraskeun jejer carios juri karuhun hasil karangan Kang Yuda Karana dina episode anu salajengna. Namun nyamutan bila hayu acan subscribe, like, oke, komen, share, yang terus kusipun. Mudah-mudahan sadayana narama salamina diparkeun rezekina nya saroleh
mana. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cater mios.